bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Zahra Juliana sareng rerencangan abdi nama abdi Kesha Sabila Cinta Wilujeng Suping Baraya Sadayan di video ieu ayeuna urang bade ngayaan wawancara ngeunaan hiji CEO sukses. Hai Kesha, abdi hoyong nanya, kumaha caritana anjeun biasa janten CEO di perusahaan ayeuna? Halo Zara, sekedar panjang ceritana. Abdi mimiti tipe staf biasa terus kerja rajin, disiplin, jangan sok diajar hal anyar. Jadinya kepercayaan di perusahaan meningkat. Wah, hebat pisan Sya. Naon tantanganmu kahesena waktu anjeun naik jabatan? Tantangan seueur, abdi kudu bisa mimpin tim. Nyian keputusan anu gancang tapi tepat. Jeung ngatur jalma kalayan bijaksana, kadang tekanan oge tinggi. Sigana teu gampangnya, tapi naon anu ngajaga anjeun tetep kuat? Abdi salawasna ingat tujuan. Hayang ngembang perusahaan, ngasihan kesempatan ke karyawan, sejen serta ngabuktikeun yen awewe oge bisa jadi pamimpin anu hade. Masya Allah, inspiratif pisan. Upami abdi hoyong jadi CEO oge engkena naon tips anjeun? Tips nara diet diajar jeung teu sieun nyobaan hal anyar. Kadua, disiplin dina sagala hal. Nu ketiga, nepikeun ide kreatif. Nu keempat, jujur, tanggung jawab jeung siap nampak kritik. Jeung nu terakhir, terus ngalatih kapemimpinan. Oh, hatur nuhun pisan Kesha. Obrolan ieu kacida manfaatna pikeun abdi. Sami-sami Zara, mugi anjeun oge tiasa ngapuji cita-cita janten CEO hiji pangkas engke. Hampunten mun aya kasalahan mugi wawancara ieu sadayana. Sadayana hatur nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Naon sih tepangkeun? Kudu. Oh iya deh, panjang. Lu di Bisa mintin. Biasa terus Salatnya sudah asyik tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.